Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulu tilemur baraya di kota. Tetap di channel Api Hendy Official. Sata jadi kawitan ulah hilap. Omat. Ulah hilap like, komen, sinarang, subscribe channel Api Hendy Official. Dina dengan ayeuna orang bedar perkawis dongeng saleresna materi atau konten-konten ngeunaan dongeng parantos dipedar dina konten-konten simkuring serta asana dina materi ngeunaan dongeng gitu. Dan dia masih patna bilih hilap deui diteleman deui gitu kan nya urang ngadaras deui ngeunaan dongeng gitu nya. Nah, seperti kawin aku hidup sadayana wirahinu namina dongeng nyata mangrupa salah sahiji sastra lisan dina wangun prosa anu eusina carita rekaan gitu. Rekaannya nu ngaranna rekaan artina memang jieunan gitu. Nu jerona teh eueuh ku unsur pamohalan, artina pamohalan teh asup akal. Dina dongeng oge teu kapaluruh saha nu nyiptakeunana gitu kan nya atanapi saha nu nyieunah gitu kan nya. Atanapi anonim gitu sarta nu ngaranna dongeng sumebarna turun timurun gitu kan nya lajeng sumebarna secara tatalepa gitu nya atanapi patepa-tepa lamun cek bahasa kekiwarian mah dari mulut ke mulut gitu. Tujuanna naon? Heuh nya tujuanna mah pikeun hiburan, terus di jerona eueuh kudu ngaranna ajen atikan gitu kan nilai pendidikan, nilai moral gitu. Pasti bakal eueuh ku hal-hal nu sapertos kitu. Eta ngeunaan wangenan dongeng gitu. Tah, terus salajengna nu ngaranna dongeng aya nu disebut fabel nya terpisah satuan. Terus dongeng legenda, terus dongeng sage, terus dongeng mite, dongeng parabel gitu. Jadi rupa-rupa antara jenis-jenis dongengnya fabel teh naon fabel teh gitu kan nya. Ari fabel teh dongeng anu jerona teh sina teh ngeunaan sasatoan. Terus anu disebut legenda nya teh ngeunaan sasakala. Lajeng anu disebut sage atarapi dongeng babad. Lajeng anu disebut mite atarapi mitos. Lajeng anu pamungkas anu disebut parabel nya dongeng kahirupan jalma biasa, tapi si jalma teh biasana sok disebut mahiwal gitu. Nah, gitu. Terus lajeng jenis-jenis dongeng anu tadi dijelaskeun teh anu disebut dongeng fabel, dongeng anu sira teh ngeunaan sasatoan, sakadang kuya jeung sakadang monyet gitu kan nya, sakadang peucang jeung sakadang buaya. Eta gitu. Lajeng anu salajengna deui oge anu disebut dongeng sasakala terapi legenda itu kan nya dongeng anu isina teh nyaritakeun asal muasal terapi kejadian ngeunaan hiji tempat gitu. Tah para warga sadayana terus sasakala situ bagendi, sasakala parakan muncang, sasakala Cicalengka, sasakala nagreg gitu kan nya. Tah eta sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Aja anu disebut dongeng babadnya ari dongeng babad mah dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kejadian atarapi jalma anu ngandung unsur sejarah. Biasana ilharna nu disebut carita babad atarapi dongeng babad teh carita nu bener-bener kejadian gitu kan nya. Kan sakapeung memang aya hal-hal nu sifatna teh pamohalan gitu. Nah, apa disebut kejadian? Sabab patalina jeung sejarah gitu kan nya. Biasana patilasana aya, jalmana aya, tokohna ge tapi palakuna ge aya gitu. Eta dongeng sage tapi dongeng babadnya dongeng contohna ngeunaan Prabu Siliwangi gitu kan. Terus Kian Santang gitu. Kan bisa dipertanggungjawabkeun yen aranjeunna teh palaku atau tokoh memang aya di kieuna loba-loba patilasan lah gitu. Lajeng salajengna dongeng mite atau mitosnya naon dongeng mite teh naon anu disebut dongeng mitos teh dongeng anu nyaritakeun makhluk ciptaan atau hayalan contohna bangsa ning siga jurig, bangsa ning siga siluman atau nu patalina jeung hal-hal nu sifatna gaib mitos mite gitu nya. Dongeng Nyi Roro Kidul gitu kan ya, terus mitos ngeunaan Dewi Sri gitu. Tapi memang nu dibangun teh mitos gitu. Nah, anu salajengna nyata dongeng parabel, dongeng ngeunaan jalma-jalma biasa gitu nya. Eusina nyaritakeun ngeunaan kahirupannya jalma biasa gitu kan nya. Tapi biasana si jalma eta teh dianggap teh mah hiwal. Sakapeung mah memang lucu tapi pika serieun gitu kan nya, pinter atau bodoh gitu nya. Jelema teh
ayahku pintar tapi bodoh, ayahku bodoh tapi pintar. Contohnya memang si Kabayan, si Lamsijan gitu kan ya. Si Kabayan ini kan loba pisan versina, lebih pisan judulnya gitu kan ya. Si Kabayan ngalah tutut, si Kabayan ngalah nangka, malihan aya sababaraha film si Kabayan anu memang dijieun film gitu kan ya. Si Kabayan jeung anak jin bahkan geus aya muncul di bioskop gitu kan ya. Si Kabayan jadi milioner. Mudah-mudahan we engke mah loba deui meureunan dongeng-dongeng si Kabayan atau tapi dongeng-dongeng Sunda gitu kan ya nu diangkat karena film layar lebar gitu tanya. Oke, tah eta wangenan jenis-jenis dongeng gitu tah kuis.